Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi summa amma ba'd. Kaum muslimin, kaum dangu anu sami-sami dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala, ayat 3 macam hijrah. Anu kahiji hijratul makan, hijrah tempat. Hartosna ninggalkan tempat anu seueur kakufuran, seueur kasyirikan, seueur kebidahan, seueur kemaksiatan, karena tempat anu seueur ku kataatan. Komo hijrah ti negeri kafir ke negeri Islam, ieu kedah bahkan diwajibkan ka jalmi anu teu tiasa nampakkeun keislaman di eta negeri kafir. Nya, Nabi SAW ngadawukeun dina masalah hijrah, la hijrata ba'dal fath. Henteu aya hijrah sabada penaklukan kota Mekah. Anu dimaksud dinafikeun ku Nabi hijrah ieu teh nya hijrah ti Mekah ka Madinah hungkul. Yani sabada kota Mekah tos dikuasai ku Kanjeng Nabi sareng para sahabat harita dina waktu penaklukan kota Mekah di tahun ke-8 Hijriyah, maka hijrah ti Mekah ke Madinah anu tadinya wajib menjadi henteu wajib. Teu aya di hijrah kewajiban hijrah ti Mekah ke Madinah. Ngan hijrah ti negeri kafir ke negeri Islam tetap aya salalawasna sampai hari kiamat. Maka hijrah tempat kekeh aya nyata ti negeri kafir ke negeri Islam. Anu kadua hijratul amal. Hijrah amal. Namun dimaksud hijrah amal, nyata ninggalkan amal-amal anu jahat, ninggalkan amal-amal maksiat karena amal anu dipikaridho ku Allah. Ninggalkan amal kejahatan karena amal ketaatan ke Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia hakikat hijrah. Nabi SAW ngadawukeun al-muhajir man hajara amman nahallahu anhu. Ari jalma nu hijrah hakikatna jalma anu ninggalkeun naon anu dicarek, dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Anu katilu mah hijratul amil. Hijrah nyata ngajauhan ninggalkeun jalma anu pelaku maksiat. Jadi ninggalkeun jalma-jalma anu kebiasaan ngalakeun kagorengan. Maka ieu perlu diperhatikan ku kaum muslimin dina raraga nyelametkeun agama. Tong bergaul jeung jalma anu ngaruksakan agama. Maka surah Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih. Ari jalma teh gumantung kana agama hiji jalma gumantung kana agama babaturanana. Fal yandur amman yukhallil. Maka perhatikan jengsa aranjeun bergaul. Maka Nabi oge masihan perumpamaan jalma anu bergaul dina urusan-urusan pergaulan teh seperti jalma anu caket jeung tukang minyak wangi jeung jalma pandai besi misalna. Maka cek Nabi SAW, jalma anu gaul jeung tukang minyak wangi maka kabagian harumna kabagian urang kaambeuk seungitna sanajan urang teu meser. Tapi lamun jeung pandai besi urang baris kapetelan ku eta besi, upami urang caket-caket jeung eta pandai besi. Maka 3 bentuk hijrah, hijratul makan, hijratul amal dan hijratul amil. Wallahu taala alam.